jeung sangsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka orang Arab nepi ka hese ngalengkah saminggu. Matak ayeuna teh rek boga disalakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh? Pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan Torik pamri Gusti Agung. Dikeun mah di dunya moal aya 2. Sugan mah matak diaranan Torik bin Bitis. Ayeuna sorangan kieu beres Gusti nu Maha Agung. Kudu ka mana ayeuna hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aja 6 kilo. Tapi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah bongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moal juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodok batur hayang dipikarunya aing tadi golodok batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol teh boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut mending laremot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Kek. Sate ya teh. Abdi. Asal wow. Itu jangan nyum. Abdi mah saha ge bebas. Kek asa ieu, asa wow ieu teh. Songo. Kek. Upama menang teh ja sulaksana teh can wong ngabecik sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upama dipercanten mah anu kahiji sulaksana nu tadi. Kadua teh ja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa sulaksana. Sumun. Di mana lingi teh jang teja teh? Abdi mah taralingis tos lami ambeyen. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal kadinya pi omonganna geus mau salah. Ah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Kek. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Nah, gitu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Kek. Dupi maksudna? Tak ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Oke, itu ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah daya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah magi Ayaan, raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge mah wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun. Tah, ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah nu jaga malam. Ieu mah randa nu kaceluk ka kandang
kacana pria. Oh sumuhun Sumuhun. tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria gitu mah Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? ai anak malah ya Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jono ieu maksudnya. Anak salira. sumuhun tah manawi gitu neng Muhun. Dah mending nyebut Neng sumuhun neng teh anak munding eneng Anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. tah hari maksud teh kitu ieu teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Hele, tong gampang watir kan itu ari ka eta itu watir aam. ieu mah watir Aduh. kabul saha nu watir kabulusan Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah, tuh biasaannya karena bahasa Sunda. naon tukang awi di babawa tah Manawi sareng manawa. tukang awi di babawa tah Kayak di bawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh ya Tukang awi teh. Sumuhun. Terus kadongeng sareng wakabul tukang awi. tah ai maksud teh manawi gitu Asa minang manawi. manawi katampi da kabul panjangna mah kabul manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup dah Boro-boro mana yang angkeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur ge anu hese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abi mah pamiminang kabau mah kersa. eta biasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minta dulu emas. pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ya nya acah teh nya acah saja deukeut teh Ah, eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abi mah teu asa gua diucah aceh lah abi mah. mohon acah meong tah Mohon. saurna teh nuju lalagasan Nyati ate sok ieu montong mewek mesti dicekek ya Peryogi kauningal di panglayar galak adi mah jalmina gampil pusing Sanya mah abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun jantan ijid Ijid. abi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang Ieu mah ieu nya pergaulanana luas ge seueur kenalan. jarak dua bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh, kumahanya ada ari istri mah dipulung jeung dipiceun nyari ai kudu istri nu balaka mah meni asa asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sang dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan siseureurna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Ke. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana tong kabel oge. tah kitu Terus? tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu adi mah nya komisi we lah Kehala kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen kena ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade Minang. Bade Minang, sareng Sumun, saya. upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo. Ka bida-bina teuing, itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau lebih bade modaran. Nya ya abdi mah mana we nu sempet ya mah. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha. Jadi kumahanya dah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heula riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureun orang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Wakabul mah we nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Semua. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien dikira raracu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalaman ka pabaliut kieu nya. Eta kesep dilihat lah tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekat duh. Jiganya. Mohon duh tah cai duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Yen tanu serius teh sakali deui. Sakali deui Sim kuring teh kajurungan ku kidulur, kidulur cep kabul, wakabul wa aya wa yang cep teh aya wa yan cep anya jalmi bebas. Upami Urang malang bohong teh. upami nuju seueur artos cep, Mohon. upami nuju tunggara wa. Mun ngan seueurna wa. Duka anya nama. Anya nama udah kitu sifatna. Bari milarian pijodoeun. Kasaha we ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kadang ngajodoh. Kasaha teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? nolak ke cacak me teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke eta tiasa uninga me nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu me deui. Gitu. Ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sanatun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. Kadang ridho eta berarti ridho mah dipepeg ku abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu rasa saha teh? Bulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh teu gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ieu halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Pagi da sadis jalmina. Abdi mah mangga wae naon oge. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berarti lain manang eta abdi. Kadang eta rek manggolikeun samping rek manggolikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek ka abdi rek manggolikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek manggolikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek manggolikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja deudeuh kadang eta rek manggolikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh leunceun meut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Terus jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajeun tingseng jadi we. Teu manang nanaon itu mah teu gaduh panangan jamina. Anjeunna mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tieun teuing. Eta mah rek bager rek henteu anjeunna mah kajeun we lah. Asa hoream abdi mah jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku sia teh mah diteungeulan. Gusti nu agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar, ieu kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ge sare-serian. Nah kumahanya da euceun mah kumahanya ka Om Hang jeung masyarakat teh carongah ka euceun teh teh sanyana mah ngarariung biasa we da. Ugi karonghok tina janela dina panto nu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi masuk rada keung ari sieun sok begitu tepang Da sanes jurig make keung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keung saleureut mah. Tah akang keung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da teh mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna gitu. Da cita-cita teh hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Teh uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anyana mah da teu begini kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anyana kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksudnya masih didamel di pasar penak. Nya tidinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran ke edan gini kan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sampe kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabongrongnya gitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Buah-buah ngaji ucing bener nya. Nya mugi-mugi we. Ah sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Da, teh saha nu gogorowokan? Ieu teh ngalamar duit ka ting Cileweung kieu kumaha ieu teh? Biasa di Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah. Dapat mamatahan abdi apa udah ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh dijujuk angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh betalaka kitu meni aang. Perasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna meuni teh aya nineung seutik-eutik acan gitu. Aya rek ngalamar dikeun ka riged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang balik. Dan ingat ka wakabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Ya kumaha nya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning pribasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta Eta malah kumaha ke kumaha behna. bade digeletukeun mangga batu mah da. Itu jalmina beunghar sarak. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mun. Mahar ya teh. Mun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Teh bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi amang bingung. Sanes abdi masuk iis ke abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya perkos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uni ngabonteng sok bonteng anu sok gelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada da walu mah adon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu cari atuh kayak Sok. Jadi dilewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing kieu teh diperdi kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning bakabul teh nyarita cing pangacenkeun awewe. Lain naon tadi tadi kababawa ieu pangecekeun. Nya Tah keur pijodoheun pan kitu. nya kitu terus Terus we eta mah. Mangi aya daekeun ari ngomongna mah
ragu-ragu kan jigana berat karena daekeun kaget geus nyarita eta ge kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu ningeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh naon heuh aya nanyaan teh bangkeur kawin dek dikawin lain apan ceuk itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu pi duit jelema teh teu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka di mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosan jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh teu nanyaan teh nu mana teh ieu teh apan saya teh enak teh kadi terek nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah didinya aya kereteg ke jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pupu apan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh kusaha teh wah kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing tibalik ana mah kayak dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakan karung di jero ucing bisa baru kana daging ucing reo bodoh Tegalagar hukum tanya. karung mah saeutik karung garing sabaru kere tah jadi kitu tah ayeuna mah kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju kan rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payudeh kanu sajen mah bingung nyaritakeun diri sorangan gitu mai mah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih saah mak geuning anak emak naon deui aku lali deui aku lali deui kana sora abdi ente bungsu ente bageus lain bungsu cikal bungsu da boga deui kejeng nyebut bungsu sagala nya ai mah kunaon sok saja ngabung-ngabunga diri lamun didengkeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peurih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa hirup mah tenang beda jeung batur beda na bedana batur mah geureus mama meuni goreng kieu palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia kok ieu. Anu bener neng. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi rarandaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir tinu agung. Ya puguh beuteung melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas meureunnan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunnan teu make ku atuh. Nya saha? Gat semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Ya bapa ka atuh, bapa. ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. Nya eta mah kan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa juga kawin kitu wae da masih kene bapa jumeneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh, tuh bapak maneh tuh keur ngagecek wae. Tidak aku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh pantes atuh dualian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding di mana. Bener. Ayo. Gimana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Sa. Heuh Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul ari abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mah mana. deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sebab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onan-onaman bakal ngarakeutkeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai kira-kira? soal pondok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh maranaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaur, edek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Sing sok pisan teu? Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Sing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa we nya. Sing sok. Aduh bingung. Aduh balik deui ya. Oke lah. Teu dijak teh kana tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidung. Mabuk lagi merenang. Mun aya mah ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, paingan mabuk. Tak itu apa mending si emas napa kaulan itu neuneun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak we nya. Tak kitu aya mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh geuning. Siap nih ya.